wala nabluwannakum, demi Allah kaulah rek nyoba aranjeun kabeh pasti namargina sabab aya lam jawab kosam jeung nun taukid sakilah, jangan pernah ragu manusia ku Allah bakal dicoba kabeh oge bakal. Kan lucu nya jamin utara ibadah abdi macana keur dicoba ku bingung berang ngomong lagi danu ujian manu sakola di mana-mana ieu ngaku ujian teh naon panreuit mana sakola anjing guruna abdi manuju ujian sakola henteu jelema ngaji tara salat tara ibadah tara nyebut teh nuju diuji mang sanu ngujina lain ujian siksa eta ujian marek ngaluarkeun tropi piagam penghargaan nyari teguran jeung sisa mah temer ka dinya kade tah mun keur hoream ngaji aduh keur diuji kok keur ditegor eta mah bukan nyebut diuji teh sakola salah ngomong. Naon ujian anu bakal dipasihkeun ka hamba Allah hiji bisain minal khauf, bisain tafsirna ai biqolin ujianna sangat kecil kadang da ujian paling besar bencana paling besar mah maut lepas iman itu bencana paling besar di mana jama beragama naon Islam menjelang meninggal dunia ternyata lepas dari Islam itu bencana super dahsyat atau calon neraka murtad